Ari maksud jeung tujuan teh kumaha? Sabab di sawarga teh ayeuna baheula ceuk Bapak eta sawarga teh nu Bapak. Riwayat singkat cenah. Sabab dewek mimilu ka Bapak geus mang tahun-tahun, geus mang puluh-puluh tahun. Ceuk Bapak jang ulah ara dibawa ku dewek keun da aya buruhna di sawarga. Ecek Bapak ecek. Kitu, heueuh. Da ayeuna urang teh urang init ka sawarga. Ra. Saok sakalikeun batako. Tobat. Ra. Sok sakalikeun. Truk. Segelo. Jauh-jauh. Aduh. Batara sound system. Sarua keneh jurig sarua keneh. Ngan waing we. Jadi maksudna urang ngagugat. Aduh, lalawora teuing. Henteu lalawora deuleu. Nu lalawora mah kalong hees ngagantung. Ngagugat maksud ngagugat teh kumaha? Lain ngagugat soal harta kekayaan, harta bana. Naon? Urang ngagugat janji dewa. Nyaeta sanggup adil dina ngajalankeun hukum. Sanggup adil dengan ngajalankeun kapamimpinanana. Tayina deui sajabati eta urang sakaliannya minta kasaktian ka emang da dek ka Batara Guru tepan emang dek teh. Saha dewek ceuk Bapak? Nu bener, sungguh aku mati. Jadi penasaran. Ludeung gitu kaituna, alah ludeung. Wani ka dewa, ora wani dening apa? Dewa lanang, dewek lanang. Dewa lenang, dewek oge dugul. Nah, so. Jadi lamun kitu macanana ka sawarga euy. Sebab teu ngeunah ieu di dunya sajabana ti urang nagara diserang teh loba hal-hal nu dipikarep. Naon? Heuh kumaha engke we ditu dewek ngomongna mah. Nyaeta rek nepungan hiang utipati jagatna teh barakatak guru. Jadi atuh lamun kitu mah hayu urang ini. Ya. Doakeun dewek dek ka sawarga ieu. Dek pesen naon selain? Batu Ali. Oh, dipangulikeun parudan ku dewek. Banglus lampahipun nyatana ieu hastra jinga sareng dawala anu maksud bade ngajuk-juk sawarga maniloka keun urang teu dihaneuleum sin geusan sampeureun cag urang teu dihanjuang siang geusan alaeun paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui kacarios nyatana di bale marcukonda ieu nyatana Batara Indra sareng Batara Brahma nampi panyaur tirsin rada alu mampah nyatana di bale mercukona Allah Indra Brahma wah coba kadieu kasih kadieu panjenengan wa putra Batara Indra Allah dogi terima kasih diuk aya pikir sana ke
ngaturakeun semua bakti ku panjenengan Rama wa. Kasep Brahma ditarima. Aya naon wa? Ke. Kan angga sok tiba suka teuing dalam panggil tiba pegat durian suka dibalik bupati suka dibalik bupati tangkah kuning jeung kata apa si horeng mang iin dadak cangkringan mun lamih tepat-tepat sok pinggis kageugeungan mun lamih tepat-tepat sok pinggis Dewa hingkang samiar jajar pinara dewa-dewa hingkang samiar jajar pinara lawan Batara Indra sareng Batara Brahma tungkul hamari keludat nyimah narimang sabda hajrih ningali pamor sinrada gunira hangandiga wa banyak semua putra Batara Indra ngaturakeun semua bakti ku hanyuk panjenengan Rama wa Indra kaulah heug nuhun su putra Batara Brahma wa ngaturakeun semua bakti ku hanyuk panjenengan wa nuhun Brahma nuhun
Aya naon dewa? Aya naon ieu teh wa? Kieu kasep. Ari sabenerna Purwa hidup di haturanan lingih nyata kabale mercukona ieu. Wa teh nampi pancen tituang rama nyata ti karaton Himawat ti hiang ti pati jagatnata. Ari ieu pancen anu perlu dijalankeun ku hidup sararea. Oge bejaan para dewa sadaya. Dina waktu-waktu ieu nyaeta kasawarga Maniloka teu dibenerkeun aya jelema anu abu saha bae urang mana bae ti mana bae jeung sanajan baraya teu meunang abus kasawarga Maniloka. Ku kituna eta lawang salah petangkap nyatana kudu ditutup ayeuna. Jadi wayahna geura jalankeun ieu pancen ti wa anu langsung nyatana kaluarna ti tuang rama hiang ti pati ti karaton Himawat kitu sabenerna kasep. Kukituna dina waktu ayeuna wayahna eta lawang salapat tangkap kudu ditutup sabab saha bae urang mana bae anu ngahajar kabus ka sawarga kudu dicarek. Kukituna wayahna geura miang sakabeh dina waktu ayeuna bejaan para dewa. Timalan wa putra Batra Hindra bade nyaosan kana pancen salira pangarsa. Wa. Heuy, Putra Batra Brahma bade nyaosan kana pancen salira pangarsa wa. nuhun. Sakitu? Dawu. Lir Pendra. Barang nuju nyatana raos ieu aya dina Guneman Catur di bale mercukona. Sapratane pun ieu astra jingga sang dawala parantos lebet nyatana kasawarga. Bonjeng. Bonjeng. Punten kulan. Alah. Indra. Waduh, saha itu? Saha? Aduh, cilaka Indra. Nyinang dereng abang ludah ugi dereng tiba. Nyepah can beureum ciduh ge can nepina itu geus datang manten. Timalan wa saha eta teh? Ai gendingan itu teh astra jingga. Jeung kai dawala. Aduh kumaha nya? Ai pancen teu kenging lebet mah teu kenging lebet we saha-saha oge. Kade heula mana cepot dawala. Bade nyangakeun semah hong arcana maya semah abdi nya dina dampa sampean pangresa Mahadewa sieun. Ditarima cepot. Cager euy. Sae sieun. Ti abdi ge teu kantun ngahaturkeun semah baktos ka honyuk panjenengan. Ditarima dawala. Oge wilujeng tepang ya kasadayana anu sami leungah. Nuhun Kakang dawala. Nuhun Kang. Aya naon ka dieu? Lumawi abdi mah kur jajape ka teh kulan panuhune ulah disakompet daunkeun. Adi digugusuri ku jelema teh ai teu daek dek didagor careham. Aya naon maneh Sepot? Coba aja. Nyebutkeun aya naon. Iya aya naon. Lumawi atuh sin abdi teh dongkap ka dieu teh aya sanes. Bade nepangan pun emang. Saha? Nyata emang hiang otipati jagatna ta barakata guru. Tepi ka anger eta di bejaan nyebut Batara. Da aing bisa Batara tuh. Pan kulantaran aing mah gewe letahna dieu. Geus gegenaheun dina barakatakeun bae. Heeh. Nya. Aya naon? Nya hoyong tepang we sin aya dugikeunun. Atuh ka kaula we. Lumawi abdi mah embung aya nyarita jeung nu kieu mah. Har-har ai mane nganggap naon ka kaula? Sanes nganggapna naon. Jadi abdi teh hoyong langsung gitu. Sareng anu kagungan wewenang di ieu sawarga Manirancan. Maniloka. Si gelo. Keukeuh nya cicing daula montong digeunggeureukkeun ai ka harti mah keun bae. Nya. Omeaneun terus ngomongna teh. Heuh aya naon? Nyata abdi mah hoyong langsung sareng pun emang hiang otipati. Sareng bosna langsung gitu nya. Abdi mah alim sareng perantara-perantara teh. Sieun, kamu segera masuk jadi calo lin. His. Teu pupuguh mana tuh tudinganan kitu.
ulah amak itu rumah sama ulah amak itu rumah syak im kan rumah syak naon aya perlu we is ieu teh sabenerna teu dibenerkeun asup ka sawarga Maniloka teh margina nya teu dibenerkeun we dina waktu ieu teh oh jadi teu dibenerkeun nya sanajan saha bae urang mana bae nya panuhunna abdi mah idinana abdi mah sakali ieu we sakali ieu hanya tak ulah ieu teh aya pancen ti hyang ti pati jagatnata udah dibenerkeun aya jelema anu abus saha bae urang mana bae ngarti ngartos maka hartos ngan abdi bade maksa ayeuna ayeuna mah di idinan abdi syukur henteu ulah lalawora abdi ngamuk di dieu edan-edanan kuring di dieu kadang-kadang edan nyaan nya da geus edan saya teh mah teu barat oge nya kitu sieun ulah wayana ulah heuh dong si popolotot tong ti popolotot anjeun aya nafsuan kuring ge sarua nah kira-kira wani mane ngalawan ka dewa lamun ditindak teu wani kunaon nah hak asasi kuring salaku manusia teh dek diukur ku tungtung sapatu ente gitu dumeh ente ayeuna aparatur sawarga Maniloka teu bisa adieu teh geus sararea waduh gelo gelo henteu kuring mah nya dek aya naon atuh aya tepikeun neuneh kulantaran di dunya keur loba riweuh teh riweuh naon wah rupa-rupa we gawat di dunia itu sekarang itu banyak penyimpangan berupa pungli penggelapan pemerasan dan suap menyuap penyalahgunaan wewenang pelanggaran tata tertib kepegawaian menyalahgunakan wewenang yang berupa perbuatan pribadi yang tercela, lalai, pemalsuan dan sebagainya di dunia itu sekarang. Jadi jangan sampai begitulah. Aku tidak mengharapkan begitu-begitu. Jadi sanes daripada yang sanes. Nya panuhune dina waktu ieu arek didugikeun ka pangrasa Sang Hyang Barakata Guru. Aduh, ulah cepot. Atuh metak naon lamun kumaha ditindak nya ku kuring ditindak maena cedak kuring mana datang nanti kuring teh moal pati digugu lain pati deui moal we sabab naon atuh da neuleuna jelema ayeuna mah lamun nempo harta kakayaanna loba pangkatna luhur sanajan dek nipu ge digugu we aya datang nanti kuring mah jelema kuleuh kieu sanajan bener oge moal digugu da ayeuna mah zaman kabobodo teh nyok kasamaran tingali nu nya di lain-lain nu lain di nya kitu tah kira-kiranya iya, justru itu beliau barangkali kalau tidak salah itu tentu benar. Ya, boleh deh. Ya. Ulah cepot. Nah, mun buru-buru sok buru-buru. Dek naon atuh? Apan bieu geus dicaritakeun ama gua? Loba karicuhan komo ayeuna masyarakat dina waktu ayeuna teh loba kabobodo teh nyok kasamaran tingali nu nya di lain-lain nu lain di nya. Nepi ka ayeuna teh masyarakat teh keur kaedanan kumasang. Ya, banyak permainan perjudian itu. Jadi saya tidak mengharapkan adanya perjudian itu. Jadi itu kan dilarang sama agama dan negara juga. Tapi saban-saban pelosok sekarang itu warung-warung permainan banyak sekali. Jadi mohon diberhentikan. Sebab itu mengganggu kepada keimanan dan ketakwaan masyarakat negara. Jadi itu justru jangan sampai begitu. Saya tidak mengharapkan. Mohon bantuan dari Anda. Sekarang minta supaya ditutup saja. Karena banyak orang dari sering syukur jadi sering kupur. Kadang-kadang banyak pangeran swasta. Pangeran swasta di dunia. Iya dina tangkakai aya eyang. Nepi ka ngukus dina hanapeun tangkakai da cenah di dinya teh aya eyang. Di semah-semah eyang di penta nomor. Nya di penta angka nu jitu. Nya sedangkeun eta eyang di dinya teh leuheung lamun aya. Kumaha lamun eueuh? Tah sedangkeun dina katerangan eueuh deui semaheun angin Allah Subhanahu wa taala. Kari-kari ayeuna jelema geus nyengcang nyemahna ka eyang. Jadi ieu teh musyrik. Jadi kumaha ieu di eta pangeran swasta eta nu disemah dina tangkakai. Ulah dilelebar kitu manusia anu dimuliakeun ku pangeran bet nyemah kana tangkakai. Aduh, ieu mah sangakeun atuh Kakang jeung Rama bae. Supados sumping ka dieu daek ka Karaton Himawat marupina moal diidinan ieu jalmi. Nya saya saure ku mangga atuh lamun kitu carana cepot abdi sieun heug lamun kitu carana ayeuna urang haturanan linggih we urang angkir linggih yang ti pati jagatna
lajeng ieu nyatana Resi Narada mateng mantra nyatana nyaur ku tanaga batin kahiyang otipati jagat nataka Kraton Himawat rap sidakap sina kutunggal mateni babahanan satur dia satur opat dia angen-angen sir budi cipta rasa cinandrat kumamrat madugi malarat sinandrat kumamrat madugi malaras ngawatek aji Kang Linewi watak wantos Resi Narada tanaga batina kontaknya tenaga Kraton Himawat duh mundi urang malah mundi dunya mah ngarojer teh nyong ngabrik teh sugane cuy keun bae teh ka Kraton Himawat ge dek ya panggih-panggih di dieu tunggu ning waduh tobat parantos sumping geuning ua nya Datan nira tangga deman ewu pagulingan dana denira Kang Samya Prapta Semahong arsana maya semah akang aidi dampa sampean pangresa adi nuhun Kakang Panji lain gitu ngomong nanti nyanyong naon nuhun Kakang Panji musya kalian ke Kakang Baskom semahong arsana maya kaulan nuhun Indra jeung Brahma tekantun sunti abdi ge ngahaturkeun semua pangabaskom pangabaketos ditarima cepot ti abdi ge tekantun dawala ditarima sumu nuhun kulan nuhun tah ieu astra jingga sareng dawala palai tepang sareng salida pangresa maksa ai dihalangan ku kaula paur ngahina ka kaula adi guru nya ulah dihalangan daya hakna astra jingga jeung dawala mah asup ka sawarga percanten eraeun Resi Nurada eraeun Nurada we cek aya Nurada Usleum aya naon maneh cepot jeung kumaha bapa maneh cager nu mawi pun bapa teh nu ngaborogon nah aku naon mau khayam Numawi pun bapak teh ana teh sin kaborogod ku pihak musuh. Oh, na aya naon? Numawi sin. Abdi teh saperkawis maka dieu nyangakeun sabda panglayad hoyong tepang. Nya. Kadua perkawis abdi teh aya maksad anu tertentu. Nya naon maksudna? Ari maksadna mah abdi teh kitu. Hoyong terang kaayaan di sawarga sajabina abdi bade tumaros. Dupi abdi leres putra pun bapak ngaranna Semar bener pisan cepot ngan maneh teh eueuh indungan nya sakuring da indung akang mah doma tampiling sakuring atuh teh teh aya keneh indungan doma keneh meureun nya eueuh cepot nah ai abdi diciptakeunana ku bapak teh tina naon sabenerna maneh teh diciptakeun ti tina saung dewek teh saung ning euy. Heeh. Anu sok dipake nyemput jang ahim meureun. Heeh. Dipake bebenah. Tina saung maneh teh cepot. Saung rangon, saung awi. Lain saung rangon, lain saung awi. Tapi tina saungeuk. Saungeuk teh naon? Saungeuk lamun bapa maneh ngalieuk maneh oge milih uget. Uget mah gelo nya. Heeh. Tong heureui wae atuh. Saungeuk kumaha? Maneh bapa maneh lamun leumpang maneh milu ngalengkah. Atuh mun abdi teh tina suku bapa. Lain nya saungeuk teh naon atuh? Tapi maneh teh sareuneuk. Jeung bapa maneh nyatana tina kalangkang.
Anjir, paingan bapak aing eueuh kalangkangan dari nu poek wae ngajadogna. Aduh, ampun Gusti. Jadi abdi teh hak keneh mun kitu Mas. Jadi sah abdi anak bapak. Nya, dupi ieu sawarga leres anu bapak. Cepot. Semu abdi. Bener pisan ieu sawarga teh nu maneh. Ja, abdi teh bade ngagugat eta teh. Aduh, adik. Kade adik. Cicingkang sastra jingga abdi sieun. Heug teh teuing maneh rek mentas sawarga maneh loka hayang jadi raja sanes. Hayang harta kakayaan ti sawarga sanes. Nah maneh teu butuh dunya abdi mah kitu ngadoa. Panuhune ka Gusti teh Gusti muga-muga we kersana Gusti abdi dibeungharkeun sapertina sakira-kira abdi dibeungharkeun bari jeung abdi koret pedit tukang ngahianat ka batur tukang korupsi jeung sajabana mah tukang ngarentenkeun amit-amit abdi mah kajen cukup rezeki turun rezeki ungah rezeki we. Nah hayang widadari bisi maneh hayang kawin mung pipanyakiteun kumaha lamun mang nyelewengkeun abdi mah sanggup teu sanggup nyeri hatena nya. Nah kumaha atuh maksudna abdi mah kieu we yeuh. Bade nyuhunkeun kasaktian entong lami abdi mah sanggeusna aman di negara Amarta eta kasaktian teh dicanak deui ku mang teh naon sabab cenah mang teh sakti mandraguna punjul papak manggulang mangguling ceuk saha sin seureun sasaurana tang teh saya mah patos-patos jadi pamimpin triloka atuh pamimpin sakti mah tah abdi mah bade namut aya di puasaan heula meureun abdi teh lila bade nyuhunkeun kasaktian ceuk abdi leuleus jelema teh cing leuleus cek abdi ngagoler tak itu we saciduh metu sakecapnya tak weruh sadurung winara entong make jeung lami-lami teuing abdi mah sanggeusna rengse we nagara Amarta aman di negara Amarta bagja tina naon teu aya deui ilmu anu penting aman eta penjajah anu kiwari ngaruksak negara Amarta bisa hindar. Aduh adik ulah dipasihan adik bahaya cicingkang keun bae daya hakna lamun kitu macarana oh bahaya. Kade adi bahaya ulang halangan mang nurada. Waduh bilih bahaya Kang Jelema ulah dipasihan Kang Jelema ke Indra Brahma oge Kakang Panji da lain dek niat goreng ceuk panempok kaula ceuk panempo batin iasta jingat rek niat hade dek bajuang ngabelaan dununganana anu kiwari geurel kalengitan layang jamus kali musada nyangakeun atuh pami kitu macarana sastra jingga syun dawala abri ke Ciblegung dina waktu ayeuna ngan ieu teh jatah teh nyatana keur maneh wungkul we cepot dawala maneh mah henteu sawios abdi mah nya abdi mah jajab wungkul aya tega mah montong sia mah tadi ge jajab oh da kuring ge hayang montong diajak lagi hararese sia mah kitu tadi ge nya entong ngecang mang si dawala mah ke sia dewek ilmuwan siling ilmuwan di akur ke diadu ke mending dewek wungkul nya bisi awor lagi adi ngalagang ke ay saya mah entong ulah ka jelema bahaya ini irisan dieu margi ieu teh jelema belet di ilmuwan wah bahaya entong make jeung para katengteng para katangtang tuba pangpak bang pongting aduh siga teh mah digoongan euy aduh Gusti aduh ini menjelang gong aduh ampun yang uci itu ngelengak yang uci ampun ingat urus cepot aduh adik ulah adik iya mang tong syuki mang nya yeuh geura tarima lajeng ieu yang ngotipati jagat natanya tanah masian ilmu kemayan kasta jingga
sok gerak tarima cepot sinandrat kumamrat patugia malarasew sinandrat kumamrat patugia malarasew ngawatak haji kingkang linewi haji linewi ayeuna nama maneh geus sakti cepot saciduh metu sakecap nyata asyik kumaha teh digunakeunana ngan kadewe ulah ujug ulah takabur ulah dipake heureuy moal sia kumaha lamun anu geuleuheun ka abdi kitu tah dina hatena geuleuheun ka abdi tah nya kumaneh pek teu nanaon simu punten abdi mah da ieu mah da ceuk mang tadi nya saur mang lamun geuleuheun ka abdi tina naon nya tah rada kalau disebut leuleus cenah leuleus nada aduh ampun adi ampun adi aduh akang leuleus adina adi ya matak ulah waka ijid ka sesama teh kitu ulah sok nyawa ka batur teh kitu jadi dina kateranganna ge he manusia eling ka kami lamun maneh eling ka kami engke kami ge bakal eling ka maneh nya syariat nama teh urang teh kudu nyaah ka batur lamun urang daek nyaah ka batur dipikanya aku batur lamun urang geuleuh ka batur nya eta pasti urang ge bakal dipika ijid ku batur damang mang aduh nah cepot kanor ngaheureuyan nuhun atuh ditampi mang ku abdi ieu duh berat nyuhun berat nanggung berat narimakeunana ana tuh sagala berat mah tong dibawa gila lain ieu ceuk perbasa nya sumuhun atuh abdi bade permios dina waktu sieu teh bade ngarengsikeun pacokregan nu aya di nagara Amarta pek ngan omat ulah kaget lamun eta ilmu leungit deui anu penting mah tos merdeka we nagara abdi Amarta nya syukur bagja pek atuh geura ini cepot sae nuhun pisan kana kasayan muga-muga kasayan eta teh disarengan ku ridona malah mandar jadi rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala nya pek cepot amit sin pek atuh didoakeun ku Mang Cepot cing salamet. Ya wilujeng ekang nya. Cing sae tadi mah titip perwatos leuing. Ulah jemput leuleusnya omatnya. Moal. Heuras we. Waduh ampun ieu nepi ka jengkang dia. Aduh. Leuleus teh cak. Aduh ai leuleus teuing kitu. Meujeuna. Cager deui euy. Permios atuh sumuhun atuh permios abdi mah pek. Da naon? Urang nyamper juragan Abimanyu euy nu keur dicangcang di leuweung jeung bapa. Nya kitu hayu urang ini mang permios we atuh cing salamet cepot sumuh permios atuh mang pek Banglus lampahipun Astra jingga lungsur ti sawarga Maniloka bari sakti mandraguna di sarengan dawala di perjalanan silih suntrung silih ledot jeung sajabana maklum jelema tukang heureuy nyamper Raden Abimanyu kalesan penak sareng Raden Gatotkaca oge Semar Badranaya langsung tidinya ngayakeun serangan ka Karaton Amarta margi di negara Amarta di Karaton Nagara Pandawa Yudhistira Bima Arjuna Nakula Sadewa parantos ngaringkuk dina obak nyaeta ku Prabu Jarasanda antarjajak katawang Pancawala sami ngaringkuk dina obak kacarios di Karaton Amarta ieu Prabu Jarasanda parantos ngalinggihan kursi kerajaan Amarta Patih, ya Patih, semangat. Semua bukti kunyuk panjenengan. Ya haturkeun si Mah Bakdes Gusti.
pepejeng jalan kabi beser upat pepejeng upami wasu perang upat mangin kawanan sanes desen ya kanan aratos nama tajan sayogi sanes di kirang sono sanes di kirang sono waktos parantos pasir pejak karapitan pita plang di balik abis sumejap pamitan nyangakeun rujekan wali wismah mangedi manupuruan mana nyeri-nyeri teuing ayeuna mah nyeri teuing pancang kilo pan ukur dilangku pan papato nahakan dia balong pan colek apan gening ngadelek lecom elang delek kanaon Denera kingkang samia pada pinara Denera samia kingkang pada jajar pinara Pinara Sang Nalendra Prabu Jarasandha nyaeta aya dina kursi karajaan nagara Marta nyatana bunga nu taya papadana di sarengan Patih Jarasabda oge Senapati Jaradenta Gunira kangandika bagja hirup kaula di alam dunya lamun kieu carana pati nagara Marta geus kapimilih ku kaula ayeuna ieu kursi karajaan didiukan rai ngeunah pasti raja-raja di satatar madya desa di sabelah dunya bakal tunuk taluka kaula asal ugi enak hirup kaula dina waktu ieu pati dimeuleun Panawa geus ngaringkuk dina obak ayeuna karinga rencana saha anu can beunang simpatisan Panawa saha anu can taluk simpatisan Panawa gara catet ti ayeuna buru-buru hayo saha diantarana simpatisan Panawa anu can beunang timel numutkeun catetan kumaha cobiri saurkeun dina leresan dieu numutkeun catetan simpatisan Panawa anu langkung akrab nyatana urang nagara Wirata anu dirajaan ku Prabu Matswapati sareng urang negara Campalarja nu dirajaan ku Prabu Drupada
eta nu langkung caket ka Pandawa oge urang Manura Prabu Boleh Dewa Baladewa Boleh Dewa oge ti nagara Mandaraka saha Prabu Solyo Sadai oge Prabu Barakata Kresna Batara Kresna dawuh saha deui para satria parantos ngaringkuk dinten kamari kengengna diantarana Jokatawang Ontareja Pancawala yah syukur bagjae ari Pandawa mah komo Panpang Payuna Yudhistira Orea Bemo Arjuno Nakulo Sadewa Jono itu sama di Arab nya cenah jadi supir itunya Abimanyun maka Panpang Payuna pisan dileuweung beunangna ngan ieu teh aya hiji deui saha ngaranna teh Otot Aca Gatot Kaca Otot Aca teh acan kengeng Gusti yah kual ieu matak cing hati-hati nu ngajaga bejakeun ari pokona mah dina waktu saena jisi mau ngajagi di dieu kita tadi oge abdi mah teu tebih ti caket karaton gareg ari si eta unga panggih unga kitu wae nyebut gareg geuleuh atuh da aing mah unga ngomong di kitu-kitu lain ku kitu gareg ya lir pendra barang saweg nyatanan di juriungan sapratane pun Raden Gatot Kaca lebet ka karaton negara ulah kaget tik Pangendra Jala Allah kaget tenera ningali kaget tenera haningali kaget nak kagiri-giri lagi tenera ya haningali ingkang haningali ningali ingkang sampun praptanga saha saya Allah Gatot Kaca ora kapinu gawe jahat kaulah kerenangan layang jamu sekali musana negara anu ngalini hutang pati dek pati hutang urang teu bae aya minta supaya keluar ditunggu ku kaulah pati kaulah udang ya ayo keluar pun jahat bangsat Sebut Gun dawala abdi wa iya jisim abdi nun iya wa Abimanyu kaula nun kaula siapkeun tenaga bagja astra jingga bisa nulungan kana kaprihatinan Abimanyu ayo hayo ka pengwakul boy mangap tuh geuningan dina waktu ayeuna geuningan aya serangan deui hayo siapkeun wala dia bala tamtama ulama kejing sungkan bibilasan ayo kana ka pengwakul boy mangap gareg kurang ajar maju Gatot Kaca ayo maju sobat ampun ya pati gelo haling ku aing ya ya Gatot Kaca ngaran rekapin gawe tega lara awamu
Aku sing tega. Pati. Aku sing tega. Maju. Ya. Wap. Maju. Pernasti kesahiyang tumambara. Barang Raden Gatot Kaca bari ngajamak mastakai raja leuleus lir kapukai bulan kapas kahujanan. Perwatak layang jamus kalimusada. Waduh, tobat. Alah. Ya. Hudang bangsat, hudang. Hei, Cilaka. Jang. Tulungan juragan Anom, Jang. Tulungan Astra Jingga itu Kakang Gatot. Tulung wa Semar Badranaya. Uluh. Kunaon ni Cakan Ceh? Leuleus cepot. Ulah wanianan. Ieu pasoalan nu kieu keun ku abdi. Wah, boga ilmu naon maneh? Henteu ai gaduh mah. Nanging cobian we. Cikan sok ngan kaula kumaha ieu teh bisa hudang. Agan? Ieu. Kumaha carana ieu? Agan palai damang deui. Nya. Damang gan. Waduh. Hebat cepot. Boga ilmu ti mana maneh? Ulah lalabora. Ulah lalabora. Abdi teh atuh kurang pikiran. Pikiraneun. Pikiraneun lain kurang pikiran. Nya. Tingalikeun kan ku abdi ulah. Hayang nyaho urang ewak Sastra Jingga nyatana diserobot ku jurig-jurig Anu sikap pedang tamsir garabini canda sapana limpung. nanging Astra Jingga sacidu matu sakacap nyata barang diserobot disebut leuleus sadayana cinggal lepak anu teh papadana. Ayo keluar poe mangga. Ayo. Wah, kapung bakul be we. Leuleus euy. Tobat. Ampun. Cepot. Hebat. Di kumaha teh? Disebut leuleus ku abdi cinggal lepak kabeh. Dula, naon? Cokotan saku-sakuna euy. Ai berjuang ulah bari berjewang. Pamali teteh. Alah, nah dambongana kurang ajar ka dewek. Heuh. Waduh, tobat. Saha maneh? Pan dewek teh ya anu diudag-udag gusling. Maneh teh patihna? Memang kaula patihna jara sabda. Coba. Wait, Leuleus. walah tobat. Waduh. Uluh. Kaula jara denta bangsa sia. Leuleus. Waduh, tobat. Siakeun. Cenah ngahejeun. Waduh, cepot. Boga ilmu ti mana teh cepot? Ulah lalawara gan. Ilmu naon disebutna? Ilmu jing nongna. Aduh, ampun. Nya. Sabaraha poe teh puasana? Henteu di puasaan, nu penting mah da. Da bener maneh teh papangih teh ngan 3 poe cenah. Tapi kunaon ilmu maneh